Wilujeng sumping lur di episode anu ayeuna selanjutnya. Marujuna ya caw ya. Begini ka jual ya. Kemana si Jabir kemarin nanyakan caw ku aing jual kabeh jeung tangkalna ku aing. Tina jadi duit kabeh ka daun-daunna ku aing. Aduh, ngumpulnya kabeh itu tuh. Tugan aya nu keneh jadi. Haji teh meni aya-aya we segala cau itu tadi bersihan lah. Jual-jual atuh cau teh haji teh lah. Aduh, aing harus sing mah ieu gawe hawana apa ieu ampun aing hawa teh boga duit pisan buset. Aduh, aing teh saperak-perak acan dah. Ieu ampun aing pusing kana gawe ge aduh aing. Aduh, aing haji teh dah. Aing jual-jual atuh cau teh kasbon meureun lah. Paspon 5.000 ke 20.000 atuh ayana bara duit teh haji teh lah aing pusing ini teh gawe teh boga duit ieu teh hawana teh bara rusing wae gawe teh ampun aing kuat lesot pisan duit poe ieu ampun aing pusing aing kuat can udur coba can ngopi teh isuk buset teh aduh aing ampun teh nya ieu usaha nya lesot jeung duit usaha mah meh unggah poe lesot jeung duit aing Maju we si Imron mah gadag. Hirup teh meni eueuh perubahan pisan. Pacul digebot-gebotkeun. Aduh aing dipeupuh deui wae ku aing ye. Wah kita mersihan tangkal cau. Ngan pusing hawana teh sigana teh. Wah, dipeupuh wae ye. Wah, rese gitu ampun dengan buset teh nasi kina pisan naon sih ya. Wah, haji aduh. Bolong teh aja kunaon sih aduh rajak rojok wae. Ngan sigana teh pusing sia mah gawe teh. Aduh. Alabatan teu nyatu apakah sia teh gebot gitu. Teka harti ku aing mah. Aduh, buset ge sia mampot teh aduh aing kena kulang kali napisan je. Aduh. Ku aing teh mersihan tangkalna kunaon eta karadik digali sia. Hatsa nu ngagali sakieu balana eta kudu dibersihan kunaon sih? Kudu jadi duit wae dijual. Hah? Dijual. Nek dijual je. Heeh. Nah, kasbon atuh ji. Kasbon ye, ayeuna sia ieu geus rek anggeus. Sia ke ka ditu bersihan dungus ampel. Buset deui nya tuh Soalna kira-kira sih. pang-pangna loba pisan. Pokona ku sia alaan pang-pangna jeung suluh. Set teh ngaji aing pang-pang ampel atuh nyeri kana mata kitu deh ya. Bro teh sia kacolok sugan mata sia itu peduli pisan. Set teh aing. Oh iya eta kodong satik deui ah. Gara-gara itu geus simakeun ku aing. Soalna kedeung si Jabir ka dieu. Kamari geus nanyakeun we cau. Set jadi merenji dijual teh. Ya jadi sia ku aing. Yo, si ayeuna ieu bersihan terus. Aing rek ka ditu. Ngan kade poho dungusan ampel ku sia bersihan. Udah. Iya sia ku sia sina ieu sina herangnya, sina kos cai. Sina ngencrang. Heuh Si Jabir ka dieu manten. Asal jadi jual nanya abeh bisa kasbon. Heeh, ke aya saeutik mah sugan. Nah, Mun teu siap poho. lah. Siap gitu mah. Heuh, mun teu poho. Nya ulah poho atuh teu boga pisan lesot pisan lesot. Heuh, bersihan aing ka ditu ka saung. Kade poho tah dungusan ampel. Roh na je naman atuh dungusan ampel tintah dibersihan burung-burung teh ngaji teh lah. Aing Mananya haji? Nah, dek dijual ya. Kasbon je Jadi ieu mah kasbon jeung buset nya lesot pisan jeung duit poe ieu ampun teh nya pusing gawe ge Terus jual kabeh atuh ye ji lah. Aing sampai bisa kasbon. Kemana haji teh di teangan teh tadi ka imah narareueuh? Teh ngajual cau nu mana cenah ieu? Segala melak kacangnya nih jelema na madaekan. Nyawa ngulikeun sukanan. Tadi we heula. Ayeuna tuh Gebetan anak PK herang deh ieu ampun teh ngan. Dijual. Nah, siga tukang kulina haji ya si Imron teh.
di heureyan ku aing kadang yakin nepi ka ngajret pokona mah. Woyo! Aduh, woi, Haji, Udar. Haji. Buset tenyan. Sasi eta. Kasih tuh wawuh itu. Ih, Jabir. Nanyakeun Haji ka mana sih? Rek meuli cau yo, soalnya tadi mainan nanyakeun wae eta bandar. Mang Jabir anu nek meuli cau. Aduh. Het Mang atuh ulah ngagejag-gejageun teuing Mang uing aduh sok babari reuas kan teh Haji. Aya tuh hanyatnya. Aduh, Mang Jabir. Oh, ya keur naon sih? Aduh, nya ieu titah mersihan ieu pan cau ku Haji. Lain tadi tas ti mah eta Haji, cenah rek ngajual cau, nu mana sih cauna? Tah, iya ya, cauna ya jeung itu tuh tadi Haji geus nempok ka ditu. Ngan rada marurah doang cau teh teh. Marurah. Marurah. Het Mang, Di bangkanu kiripik lompatna ge. kanu kiripik. Kajenteng Mang lah beuli nu Haji lah uing nek kasbon ka Haji. Iya, duit mah loba ya ge. Nah, beuli lah. Hargana doang leutik. Haji leutik ge pokona mah beuli anu urang sampeurkeun Haji na itu yuk. Ayo siap. Tadi Haji nempo nu dungu sana itu tuh. Ayo. Ayo. Alhamdulillah euy. Sapanjang kebon tadi aya 300 tangkal. Geus kaharti ya lumayan ya. Si Jabir doang ka mana si Jabir itu tadi kena datang aing geus aya 300 tangkal mah ieu. Jual kabeh gua ngeuna mah. Ah, pusing si Imron. Ih. Di goroan teh jadi tutaran nembalan Ih, tuh Mang Jabir. Nah, si aku geron wae lain hayu gawe. Ih, itu Mang Jabir nanyakeun. Tah Mang, ieu tah Haji tah. Ka dieu. Ieu tah. Asyik gawe ka ditu ah. Hah? Ka ditu makati. Ih, jua Haji nya. Tah, Mang Jabir tah. Mang Jabir ka dieu Mang Jabir tah. Nya, Ieu Haji tah. Heuh, sik makat aing urusan jeung si Jabir, saya boleh hanya angkat. Malah nya ieu. Ayo siap. Heuh. Ayo tenang. Kieu Pak Haji. Heeh. Kamari pan ngadenge beje cenah rek ngaborongkeun cau ye, jong tangkal-tangkalna ieu rek dikumahakeun taneuhna ye. Iya, itu nama kau mah makan dijual iya. Pokoknya mah ya tangkal cau, ujung cauna aku lagi dijual kabeh. Heeh. Wah, ini lah bara duit. Cau teh bertahap sih, murah ieu mah ye nu kieu mah. Atuh lah murah teuing buset aing. Ese pemasaranana paling ka tukang keripik ka emak gitu ge. Atuh lah murah teuing aing melakna lila pan. Ya kumaha jalamun emang neta kanu sejen paling gitu. Aduh. Heuh maksudnya aing nek ngajual ieu jeung tangkalna. Heeh. Soalnya moal sina nyesa ka daun-daunna Ngan moal dihutang ieu mah murah ge. Diborong Oh, kabeh. beres. Jong kararas-karasna ge ceun jangkrik. Soalnya gua tadi dihitung geus aya 300 tangkal. Siap beres. Jaker mayar nu kuli meureun saware deui. Dah, nu kuli bayar Apaan, teuing si Imron tuman keun Oh, nya sabodo eta mah sabodo haji. Heeh. Heuh geus aya urusan di dieu mah. Heeh. Di dieu mah pan era bisi ngadengin si Imron. Hayu teh nanon siap. Ayo, dieu mah. Gede ngabir. Hmm. Urusan tong di mah. Aing sok riweuh jeung Nini Haji. Di dieu we lah. Oh, Mana hayu, duitna? siap. Tenang ayo. Sok, di mana? Geus di dieu we. Soalna lamun di imah jeung Nini Haji riweuh. Oh, ayeuna we. Heeh, ayeuna. Siap. Soalna eta mah Nini Haji teh nyahoan. Jadi kieu Pak Haji sok bari nagog we nya. Ayo. Ieu Heeh. tangkalna mah arek 300 arek 400 anu tadi ka Haji dibejakeun. Heeh. Teu nya urusannya. Pokona mah Haji mah urang suring ikhlaskeun we nya. Arek anu gumintut, anu leutik keneh anu jantungan kan ieu mah babad abis. Heuh, emang ku aing rek digebug rata. Emang nek tangkal-tangkal ku aing dijual. Soalna di bang kabala-bala si Imron pan apal sorangan gawe aku situ. Heuh geus bara duit sok aya wanina. Ya gitulah pokona mah nya ulah asa dileutikeun. Heeh. Nya gede teuing meureun ieu ge abi ge meureun rugi nya. Heeh. Bangsa kieu mah wani pokona mah Ji tenang nya. Heeh, beres. Oh tuh loba pisi-pinu. Heeh. Pokona mah ridho ikhlas urang suring ikhlaskeun we. Heeh. Ulah noong teuing cicing heula. Soalnya aing aya ka duit. Ieu jeung Haji ya hitung we hitung. Nah, salah deh. Tah, ieu tah. Buset, aing birah ku aing 300 tangkal ieu dibere gope. Pan beda Ji eta mah lamun ngajual tangkalan jeung babad abis mah soalna bersih. Aduh aing. Tambahan atuh. Atuh yo ditambahan saeutik meureun. Ya atuh kos jeung batur wae. Buset, pira aku tambahan goceng. Deui atuh dah. Tugasnya ijab kabul. Sah. Sakieu geus.
Oh dibabad abis pokoknya mah dibeakeun bersih. Geus Rek melak takokak leunca sabodo teh haji ka ditu namanya. beres. Sah. Wah, Haji geus sasalaman ya. Tandana sasalaman bakal jadi berarti ngajual cauna ya. Nah, jadi ya kasbon ya. Buset, deh kuat lesot bisa kata jeung duit iya. Eta kasbon kedeung nungguan Haji ka dia. Gawe dia Haji pasti liwat ka dia ya. Gawe dia Haji nungguan liwat ka dia ya dek di kasbon. Halo bos. Oh, ya jauh mah. Rek sabaraha sih? Ya 300 ya kabeneran tas ngaborong keponan. Nyai didinya sanggup 35 mah saturuy dibawakeun. Nya dikali we 300 turuy sabaraha. 1 juta 8 juta satengah lah. Oke tuh. Ajeun dilempengkeun ge 8 gitu jadi. Ayo siap nya. Langsung sore dikirim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti karingala ya ayeuna mah. Haji. Seuri meureun mun ngadengan banyak hargana. Tapi keun dah dengaran ge dagang usaha. Meureun da milik meureun da kitu ya. Nyan kene ngeureuyeuh ka warung sugan bari ngopi. Lir, Hei, mah bos, sehat. sehat awak mah. Di mana sih ya? Biasa dag-dag dik-dik yang biru. Gadag di mana itu sih ya? Ti Haji ngaborong jauh mainnya cenah rek diratakeun etana kebona rek ngabangun naon cenah. Haji hayang ngaborongkeun we jeung tangkal-tangkalna diborong we. Masalah sih mah murahnya. Kopan usaha eta mah ngaranna ge meuli kontan teu dihutangi ya. Siapa gitu malulu. Aya meureun sekarang Ya sang meuli kopi mah. Oh, itu kan dong. Ye. Atuh percaya meureun. Ye we no ye. Mana tah? Duh, lain. Set seamplok ya atuh sia teh. Urang hitung heula ya. Lir. Wah, atuh teu sopan make amplok mah mendingan kene kieu langsung. Tah. Tah ieu tah nu teh. Aing mah duit kanal dibere sakieu Ye. Bir. Kudu bersyukur saeutik ge. Aing mah. Oh ieu moal lila ieu nya. Ya tuh. Aya tuh. Sok rek ngopi mah. Ade. Aing mah. Beres sakieu. Lumayan lah. Lagi rokok ya. Ji. Nah, saya lagi gak ada di sawah. Biasa aing mendag-dag dik-dik pan. Gawe hante si Sarkim teh beres-beres. Bila aku pan geus ngukur wae si Sarkim lain. Ya. Macet di luhurna. Aing Tadi dinya kadang-kadang ngajual cawnya. jual aing pusing ka bala-bala aing si Imron cau teh deket we dibersihan we jual kabeh digebuk rata. Buset atuh gede meureun duitna. Lumayan. Bere gope 300 tangkal. Buset. Kasih Jabir sih ngajual. Heuh, saya nyaho. Ayo, daik siapa di gawean si Jabir. Kunaon emang? Jauh keur mahal. Buset, aing ge goblok-goblok. Siapa di bare gopenya? Heueuh, Sabaraha tangkal? 300. Aing mendingan ke aing, ku aing 3 juta ku aing dibayar, Ji. Buset, aing nyaho gitu makasih ya aing. Aing. Kamah si Jabir tadi mangkatna. Oh, jauh itu mangkat. Mangka aing geus sasalaman deui itu jadi era. Wah, Aing wah. aing geus ya. Wah, aing nuhun aing bejan. Bir, Jabir. Haji ngagoran si Jabir. Masalah merenang duit nah leuwih. Duh, Haji ku bener-bener teh atukeun duit leuwih mah. Minta kasbon nah. Ji. Tunggu Ji. Ji. Naon sih? Kasbon. Ngagoroan Mang Jabir leuwih nya duit. Kasbon Kasbon. Kasbon tai leuwih aing. Yo, aing rugi. Buset. Ngaborongkeun cau kasih Jabir dibere gope. Sedangkan tadi cek bos di Sarkim. Cau keur mahal cenah. Mahnya wani 3 juta aing ku goblok-goblok si Jabir. Sia kasbon deui ku aing yang di beubeuk. Kasbon Wah, mahal aing keur udah si Jabir cicing. 20.000 Bung aing Eta cenah tadi gope. Bung aing Eta geus dibere meureun uang beungeut eta mah meureun Uang banget, uang muka. Uang muka. 20.000 atuh juga. Wah, aing buset aing keur mah si Jabirnya cicing sia. Gawe deui. Poe moal bere ieu. Haji keur lesot pisan. Aos ya bangkat itu. Aing Haji buset ting aing. Bir. Jabir. Haji mah ngabohong, ieu mah ngagoran si Jabir ge duitna leuwih, Ji. Bir.
Jabir. Aing katipu aing Jabir. 20.000 lah atuh Ji. Cicing dah sia teh aing. Lah cek atuh Ji era ku jangkot. Ai deuh Haji. Aing siapa sok ngaledek aing katipu goblok aing. Mentakna ge Ji, ai jelema teh kudu bener. Mentakna ge Ji, kitu tah sok galak we ka batur teh. Katipu tah ayeuna tah. 20.000 atuh Ji lesot pisan duit dah. Mulu Ji. Pokoknya aing geus salaman aing kumaha tuh aing ieu. Oh nyang geus salaman geus teu meunang dietakeun teh dibalik letah. Ya jadi kusbaat gasbon deh geus aing balik. Ada Ji 20.000 Ji. Ji, Cicing. geus ulah cerik wae Ji. Tah kitu mentakna ge Ji karasa tah ayeuna mah Ji. Mentakna ge jelema teh galak ting ulah. Nipu wae ka batur ulah tah kitu eta teh. Tingkah pola sorangan karasa enak mata. Haji lebok-lebok ting lah. Haji lah, ajen lah aing teu kasbon oge lah. Ludes ya tuh Ji kadinya dah. Galak hirup teh. Ha, katipu si Haji. Ya,